Cageman. Mau korek segala enak penting. Ada gedut. Kan molor lain mang. Udah saya. Sok. Tapi pacul ngomong mang. Assalamualaikum Warahmatullah wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Babang dan saya Embok. Kita bertiga Bang Emo. kuringnya eta santri tukang ngalah jambu. Jambu gak gaul coy. Kuringnya eta santri tukang HS. Berhubung kuring mah hirup ngaloba mimpi, jadi kudu ngalobakeun sare. Tidurlah sebelum aktivitasmu mengganggu tidurmu. Duh Gusti, tega euy, aing tega euy panitia teh. Aing mah kebagi jadi santri buduk. Padahal aing teu buduk. Kulit mulus rahayu berkah salamat. Hero podok. Hero podok. Hero. Suara anak tuh Hero podok. Hero. Isuk geus datang, ditandaan datang napanan poe di belah wetan. Bedog geus disoren, pacul geus dipanggul, kopi dipalastikan, bibir diududan, siap-siap arek ngalaan. Buduk anu loba caina nahan. Sakabe awak pinuh ku buduk. Di luhur sausap rambut, di handap sausap dampal. Arat eul kacida. Unggal arek sare kudu dikumbahan ku cai. Acah anu bau tujuh. Uhai, pokoknya mahlur. Terus biasa, kuring mah sare ngacah. Maklum, santri tukang sare. Sabab kuring mah mun memeh sare teh osong ngadahar. Pacul, badog, parang. Eta we parabot anu biasa dibawa gawe ka kebon jambu mah. Bari udud suruduk bari nginum. Getih jeung nana. Sing keluar lamun digarawan teh. Kieu meureunnya jadi santri mah. Kudu ngalobakeun sabar jeung Kutu mila anu aya dina samak geus jadi best friend we jeung abdi mah. Siang dan malam kuring jeung Tumila mah selalu bersama bagikan bilatu anu aya dina buah jambu. Tos teu aneh deui biasana lamun jambu nu asap teh sok loba bilatungan. Mana gade bilatungna bari marontok eta bilatung teh ku kuring osok di daharan unggal poe. Unggal poe kadaharan obat buduk. Angger we rek kalaka cager, mara beuki ripuh buduk teh. Leungeun cenangan, ramo cenangan, bari cenang negara desa gede. kasur lepek. Umah kue, umah waktu, kasur anu sok kukuring di sarian mah geus lepek. Kajeun sanajan lepek ke, nu penting mah sare tibra, acah lancar terus ngalirna. Gudang HS langsung nginetkeun udud, bari ngidung cai. Termos anu ngagolak. Eta penting bekel pikeun bekal gawe di kebon jambu. Pikeun ninyu kopi nalika istirahat tina gawe. Bari ngopi, bari udud, bari ngadahar. Bisul anu buala deh. Tuh Gusti, can cager-cager acan buduk oge. Geus datang deui bisul. Sok dipencetan we ku abdi bisul teh bari Ngacah. Ditelep-telep orang ngacah kuring teh boga cida. Pantesan barudak lamun es deket kuring teh osa karembungan. Orek acah kuring teh bau okos. Bilatung jambu buruk. Asa geus jadi babaturan we bilatung teh. Lamun keur cara bagian ngala jambu mah. Lamun teh mah dina jambu aya bilatungan, ku kuring osok diasupkeun kana bisul anu bucat. Ternyata bisul lebih menyakitkan daripada hubungan yang ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya. Maksudnya lebih menyakitkan tina buduk. Oh kieu geuning jadi santri mah nya kudu ngalobakeun HS. Teu kuat kuring mah lamun keur ngaji ge teu kaop. Yuk HS ngaguler komo deui. Pokona mah HS. Kitab dibawa, pulpen dibawa. Komo lamun sarena bare nyaran deh mah
meni asa di paculan bari ngala jambu bari maculan tangeuh anu aya di handapeun tangkal jambu supaya ulah barala teuing da genah meureun lamun kebon jambu katingali budugan jeung bisulan aya nama kompak bisul jeung budug teh kompak daratang bisul aya budug aya cenang aya teh kotok oge aya kas anu sok diheesan ku sim kuring teh cek barudak mah bauna liat ibarat di teh kotok padahal teh aya hayam di dieu mah ya kos gitu ari santri tukang hees mah asuna oge meni bau kacida bauna ogos berak tai embe biasana lamun kebon jambu tos di koridor mah osok diberakan ku tai embe anu lendok okos bisul bucat bisul teh geuning bucat hiji datang tilu kitu jeung kitu undur datang asana teh lamun teh ama bisul geus bucat terus rada garing kukuring osok nuntut bari diubaran make cileuh dina mata asana geus teu kaurusan awak ge udah teh hees cileuh ge mun dina ramblag dina mata mun sagede kalapa dawegan sok meunah teh istirahat gawe di kebon bari minum cai kalapa dawegan pokokna mah indah seger asa ngadahar cai bisul bucat nalika bisul bucat teh nyeri kacida nyeri teuing ini ibarat bertemu dengan seseorang yang kita rindukan namun itu hanyalah sebuah mimpi yang hanya diangan-angankan biasa tukang sare jadi lupa mimpi anu diangan-angan pokoknya mah kudu lupa mimpi supaya hidup kurang jadi tukang macul uyos kuringan jadi tukang macul ngorek di kebon jambu ge nu penting bari gawe bisa bari udun ngopi jeung ngadahar kudu bisul jeung hapur Gusti cancager budug jeung bisul ayeuna geus datang deui hapur kudu loba sabarnya jadi santri mah supaya orang jadi tukang hees Yeuna sebutan ka kuring ti barudak uyos dikobongna jadi tukang sarege penting mah beres masantren datang ka imah bisa jadi tukang ngarit yang salah lamun gawe di kebon mah babaturan lagi tukang ngarit atau tukang alas suluh bisa ngopi bareng udud bareng udud diseuneut kopi ditinyu langsung dibawa ke kamar mandi bari ngalaan budug perih pokokna mah nyeri pokokna mah perih jadi santri mah baraya hina ketika mencari mulia ketika dicari sekian dari kami wassalamualaikum